Ih, si Gilang ha. Kayak bisa ditagih hutang dia. Mahal tuh ini. Tak baik ku mangkel. Tah, dia mana duit butuh Duit gampang, duit malah. Mana ku naon dia dempo. Non juga uring-uringan gitu. iya orang teh masang nomor togel tapi eleh wae salah wae Oh, salah nomor. heeh Kurang aya pananyaan alus. Ngan utang kudu lunas. Daek mung. sok lah di mana tepatnya ya butuh Aya pokoknya mati dia tuh lupa ka ditu. heeh Kayak aya tangkal mauncang buadag. heeh Tadi dinya pananyaan mah alus pisan halus pokona. ya Heeh. heeh oke berarti lunas utangnya Lunas utangnya. heeh sok Dan kaya lumpangna kudu aya carana, kumaha tah kudu make gaya ulah lumpang biasa. kumaha gayana Ulah ganjang teh kudu ada lah gaya we. heeh Heeh. heeh Sok atunya. heeh bener ya tanya Bener berhutang lunasnya. heeh siap siap lumayan iya orang pasti menang gerak Ih, benang di bobodo euy. duh kumahanya kudu make gaya ieu teh ieu gayana lah demi nomor iya aing aduh iya merenya tangkalnya ya umur bah bah Naon cuk? bah abi teh bade nyuhunkeun nomor Yang naon cuk? jang togel bah abi hayang kabeli imah Dia yang meuli imah kuring oge dia cicing na tangkal muncang sia yang meuli ina. Ini sia gawe kehem. Dasar jelema bodoh. Carita hayang beunghar kadeun we masang togel. Urang we nu untung mah hutang lunas kudu dibayar.